Kunaon ngalamun wae sih. Iya Kang euy. Urang mah kapikiran euy eta kades jeung hancip geus apaleun euy. Mata pagawean teh cing bener lah ceroboh kitu. Pan geus kieu kacau ye. Teh nyarioskeun naon? Iya pagawean si Dadang lu kabeneran pisan. Nya Pak Kades sareng Pak Hancip kamari ka dieu. Nyarioskeun masalah eta. Sudah weke. Abi teh Geus nyarios kacau naon? geus kieu mah. Atunya. Masa di jero ngobrolna bisa kebun Kades ada yang Hancip. Cilaka. Bari Hancip sableng teh mah. Cilaka. Kopi ah. Hancip ka dieu bere klub sampel eta aman. Aman nya. Sok ke jero. Kamari naon ngadang ti warga aya keributan? Nyata teh masalah penjamretan teh kamari teh nya hampir beunang eta oge Kang Bob teh kamari teh raribut dihanap di garasi hampir beunang tapi nyata eta teh apa teh rek teleponan heula si Bobi ka dia enak rek mereskeun masalah eta nyata eta Bade ka dieu. mohon bade ka dia kira telepon tukang telepon kira nyata teh. Assalamualaikum. Tapi cuy eta Kades, ada Pak Kades? sabu oh bentar kade rasa kok kendaraan itu Bu cai Bu. Ya, Pak. Alhamdulillah nya. Kadesnya aku tadi tapi tadi telepon untuk tanya nomor. Kita rek naroskeun masalah kamari teh kumaha teh jelaskeun guru. Ribut di handap di garasi teh kumaha teh. Kanan kiri desnya. Mang. Tah, kieunya abi teh pernahnya sareng si Jasmine tah. Jasmine teh nyarita bawa mah teh kajamretan kantong. Masalah motor teh berarti. Teh motorna kumaha motorna aya di mana teh? Dari masalah motor mah ya aya di bumi si Jasmine. Kamari eta bisa ribut jeung si Gada. Kumaha manehna pelaku penjamretan apa kumaha? Nah, eta soalnya pernah aku abi teh diberi we si Dadang teh. Nah, ribut sama di garasi. Kurang bener. Ngobrol, tadi ngobrol bolak-balik. Kamu udah kira gitu, langsung disuruh kayak mana? Kamu ya, kira gitu. Coba ya. Sok, ala eta cai-cai ala. Beneran pakai saya minum ya tadi teh. Aya mah wayahna ucuk kudu mimilu aya soalna ucuk kan saksina nya. Aya mah orang prosedur orang tuntaskeun ieu masalah teh. Separuhnya era lain mana itu di luar orang. Yang satu aya orang siap-siap kan nya. Ayo barang ini. Banget mah atunya. Iya, bener atuh. Iya, gitu makanya berangkat gitu. Oh, ampura atuh. Ampura atuh deui geus pakai atuh. Bener kayak sama orang siap-siap ayo. Kurang-kurang. Ayeuna. Ayo. Kan atuh pakai sepa. Ini sama Pak atuh sakuan di gelasna. Ya. Alah sedang jadi bari beas terus itu stok mana 2 bulanan deui beas dewe. Aduh. Tuh, cicing boba suka dengan kamera biasa itu. Alhamdulillah. Punten. Bantuan sembako. Punten. Si Ucup. Dagor punya kaboga jangkar so. Itu atuh salah. Teu ieu rek mere ieu ka si Ucup. Yang dong Pak Hancip lah, Bu. Lain rek mere ieu. Bener ya, mere. Bohong Sakuan, Nopar. Kang Bob aya teh. Mana Bapak kerja dulu? Kang Bob aya teh. Naon kita Pak Kades? Aya teh Kang Bob. Aya Sok sok ayo sikatnya langsung lah. Nolol kecak. Oh, siap lah ulah main kekerasan. Orang mah itu. Ayo buku naon.
Jadi memang gitu. Awan. Itu Pak Kades tadi ya. Oh, awan euy. Oh, Saya kira laporan dulu lah bisa ya. Ayo mana? Pak Kades sih. Wah, gampang. Oke. Lanjut. Siap. Macam-macam di kamar. aya naon Pak Kades pasar luas ieu. Oke, itu nya. Tadi teh abi klarifikasi. Nuhun. Salahnya aya kamari aya penjamretan terus saya pembegalan oge yang menuju ke arah teh ka Dadang. Yo, nya. Kan Dadang teh sareng Kangkok, tapi bade ngaluruskeun ieu teh nya sareng teh na gitu nya. Cing kumaha eta teh kitu sampai ngerak. Akang teh aduh ieu teh tokoh pemuda di dieu teh. Ieu mah ada sebutan yang motor. Teu mata abi saya ngelakukan gitu kenal lah. Pada abi kita gaduh damang, coba mun abi gaduh damang mun bade sok abi rek sumpah rek janji rek ngisap asal pakai sepeda pada melang. Ada ngisap bener. Sok. Daek naon bae pagawean, Nah, penting mah halal, asal duitnya gede. Iya, abi aya garapeun itu Ya, sawah itu. ya. 4 hektar lah aya lah. Tah. Lamun ada sama sok, asal insaf. Dia, Tuh, sok. benar tah. Benar, dia. Oke, bisa Dia. dijamin tah. Dia. Ada, sok. Dia wajib dia. Iya. Benar tah? Iya. Terus saya ke besok diurus-urus jeung hancur. Tapi kalau kan iya motor abi mana kumaha ieu? Tah, enak motor kumaha nu kamari teh di Cileunyi? Masalah ada selain Aya motor tenang. Ya, ya, mah. Nah, ini mah kieu we atuh. Masalah motor dan ada yang ngiring Kang Bob mangga ka ditu. Ku abi Motornya mutus si Dadang lah, si naik Sudah copot. Dadang. Oh, oke atuh kitu mah nya atuh lah kayak gitu mah. Jadi masalah motor nyawa aya we. Ya, gitu mah. Nah, gitu Siap, we. sepakat. Urusan jeung hancipnya. Siap, Yang siap. penting ada janji. Siap, Kudu siap. insaf mau sampai dibutuhan di era. Yakin. Udah tuh ulah sampai semar udara. Mana bisa orang gitu ya. Ya, Oke. siap. Tapi kita nanti asal Siap. ini caranya Siap. Wabi diuruskan ya Siap, masalahnya. siap. Oke. Siap. Itu ya orang pulang aja nya. Ya, namun bisa ada sih. Ya, ya. Panas kurang ya gitu nya. Ada ya. Siap. Tuan Nek macul. saya urusan ku Pak Hancip masalah. Punya nang motor ada itunya. Assalamualaikum. Salam. Kang, abi mau motornya. Oh, sok cepat euy. Ayo nah. Ayo sampai lain ayo. Ya nyari suket lingkungan naon? Lain. Atau mau aja enggak komengan saja. Bejaan keren teh atuh. Ya nyari suku ayo Kang. Maksudnya iya, kayak bagi tugas kan. Abi kan ya telepon tadi angkat kan tidak. Oh, tangis kadang payu ke rumah Kaila. Abi kan Kaila tuh nya, abi kan tidak. Oh, nya. Ya ketemu di tunya. Oke, siap. Kade ulah mabur. Malahnya tenan naon. Tuh sampai Jawa urang teh. Tun. Mangga. Beda kasar. Bumina kayu lah ya. Mau. Oh, nya aya kayu lana. Ayah, mangga tuh kalau betul. Ya. Terus Kaila. Ya tamu. Carari tuh cari. Nah, oke di cari. Mangga carari. Kayak atunya kedap. aduh Aja. pangaran Serius, mangga. Betul. Kalau ujang tanya naon ka dia teh sarara luas ibu teh. jadi bade ngaluruskeun nya hati-hati anu bengkok. Abi teh aya hati ka 2 detik ka kaila teh. Oh, nya ibu mah mangawae pada laras-larasna ke budak ibu. Iyalah, atuh ge udah mall gitu. Ya. Usaha gitu ibu. Itu dibuka aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalau Duh, Pak Kades. Alamat Pak Kades. Bari dia. Bentar.
Aya naon itu Pak Kades kali tak saraloa. Mun dia teh pinternya sacananya abdi teh ieu teh aya masalah di daerah urang teh anu rada ieu teh. Mari teh aya pejamretan kan nya. Kaleresan Neng Kaila sareng Neng Jasmine teh kamari teh kan amung karanca manuk kitu nya. Jamretan saurna ieu tasna dicandak ku jamretah. Ayeuna motorna ku Neng Kaila eta motor kumaha ayeuna aya di mana? Aya di dieu. Itu masalahnya mah itu jelaskan kan namanya. Saya dijelaskan nah itu cerita teh. Tah itu Bu janten ieu teh. Kita nu ngalamin jamretan Neng Kaila sareng Jasmine. Tukang laki bener nah tukang ngajamret geuning. Tetiasa kitu jang kamu mah gitu mah. Kita jamret, kita jamret, itu teh. Sarangan sareng kangkongnya. Ayo bisa dijelaskan. Nya nyarios nama cenah pada laras-laras ka putra ibu. Ari Kaila mah sareng kieu. Lain jarain pamegat anu laras-laras mah. Ya baru nanda makanya ieu mah kieu we singkat cerita namanya ya teh. Kang Bob ge alhamdulillah Kang Bob ge pada insaf nya saya berikutnya dia pangintennya tambah telangkung. Tobat Dari itu mah asa rada setengah hate kene si jang mah kurang we. kieu we nama kunci motor eta motor mana tuh orang dia cenah Oke, orang disana sana kita kan. serahkeun sebagai Yalah. beres lah ya yang saya urusanana gitu. Kita cerita nanti terus spesial. Iya, Pak Kades. Alhamdulillah, kita masih panjang berkat Pak Kades gitu. Terus kayaknya mah tos tiasa, iya tos tiasa nanti nama diajar sholat. Nya di laras mah biasa eta berubah mah bios. Selalu didukung gitu deh. Nah, ini mah kieu udah dadang ieu ngandalkeun ka Kang Bob. Nya abi mau bisa kali deui masalah pagawean eta ka Kang Bob bejakeun teh dulu tuh Pak Haji. Jadi mulai ngagarapnya. Nah, itu abi ge mau dia salami dah. Mau dia semua kantong Jasmine kayaknya tanahnya. Nah, itu nya sana ayeuna. Ada bawaan sama kayak jeung aya ngajamret. Ya gitu nya. Apanya? Kok ini tapi ada hiji aku apa? Kita hiji Pak Kades. Naon deui? Udah orang miti ada itu suka burung panas tak baca itu. Siap. Burung panas kurang. Teh apa pacul teh? Bangsa pacul. Halo Bob, di mana? Oh, orang kadit. Astagfirullah. Ini lompatan atuh. Lain ieu. Orang kontrol teh kasawa teh ya anu nelpon sahanya. Wah, eta si Urang kasawa ayeuna urang kontrol. Oh, mun Bener teh isap mati. suara teh cenah lain bejana teh cenah ayeuna teh ka sawah. Bieu teh di imahna mah cenah mah eueuh. Cing bener bisi bating naon, bating maling hayam. Urang kontrolnya Siap, namanya. siap. Itu dengan ayah dengan Alhamdulillah bener aya nama usapnya. Bener, Apresiasi ya orang bener. perjuangan orang teh nya. Usah sabarkeun ya orang Siap, dari ayo, Eropa. Ura. Iya. Ayo, Pak Bob, nama? Pak Hansip, alhamdulillah Pak Kades. Ah, bener Iya, tanggal preman isap kieu Preman hade. insaf hade tah gitu ya anak bangsa. Turun pisan ya karena nya bantuan di Pak Kades ya. Aduh, Alhamdulillah yang mengurus teh kudu tereh panen ka Lain dadang, alhamdulillah dadang. ya. Nama? Dang ya Pak Kades dang. Pak Hansip. Derek ngopi mah. Siap. Mantap damang. Awas. Dadang mana kenal, dadang? Ini
Wah, kumaha aing mana kunaon jadi ngomong teh lokot kieu. Kurang terek merek kopi, rek merek rokok, ka dia teh maksudnya mah. Mana mah? Biasa dioplayan nang. Bae nu wani nu nganteuran. Bari rek. Alhamdulillah budak ayeuna mah boga gawe. Sanajan mah culogan penting mah halal we. Dik dianteran mah sumanget. Samu datang. Kami itu seuseun pada malam di bumi teh seueur kene. Iya tuh nyalira. Sok atuh dah, ieu beuteung lapar ya tiis kali. Ieu resep. Ayeuna mah daripada ayeuna urang ngalakukeun hal-hal anu negatif gitu mah. Kopi obat ngaranna. Udah gitu. Beres ieu tak ieu garap. Siap itu ada ya teh pembelian kamari gitu. Iya. Sok lamun misalkan ayeuna teu katada sok neangan barudak. Siap udah kerangkeun. Ya, atur nuhun bisa nih karena persetangan Pak Kades ya. Pak Kades, Kami. saya sekarang sono. Abi lapar itu ya. Itu tadi teh. Ayo, soalnya orang tua ngelau lah. Oke ngobrol nama lah. Pokoknya mah ini nama preman insaf we, nama lah gitu ya. Alhamdulillah preman insaf ya.